Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapa Yanor Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 10 SMA Pul Deui Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapa masih ngabahas ngeunaan materi wawancara. Anu mana minggu kamari nya urang atos ngabahas ngeunaan definisi wawancara, terus struktur wawancara sareng tata krama dina wawancara. Nah, mangga kanggo hidup sandayana margi buku paket teu aya nya janten naon wae anu diterangkeun dina materi ayeuna nya mangga ditulis sareng hidup milarian referensi anu sanes nya ngeunaan materi anu keur dibahas. Oke. Satacan dikawitan oge mangga kanggo pengabsenan ya Bapak ngemutan deui tulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ya ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, baik. Mangga disiapkeun buku catatana sareng catet sadayana materi anu ku Bapak dijelaskeun sareng hidup oge kudu milarian referensi anu sanes kanggo ngalengkapan catatan hidup. Prung urang dikawitan. Oke, langsung wae nya dina pertemuan ayeuna Bapak bade ngabahas ngeunaan hal-hal naon sih anu kudu dipersiapkeun saacan urang ngalaksanakeun wawancara. Nah, jadi aya sababaraha hal nepikeun ka hasil wawancara urang teh beres. Nah, nya di dieu kagiatan wawancara teh bisa lumangsung atawa bisa terjadi upami rancangan geus ditataharkeun jeung disusun. Maksudna nyaeta urang bisa ngelakuin wawancara lamun rancangan geus dipersiapkeun atawa disusun. Nah, biasana aya 3 tahap dina ngalaksanakeun wawancara. Tahap anu kahiji teh nyaeta tahap tatahar. Anu kadua nyaeta ngalaksanakeun wawancara. Jeung anu katilu nyaeta nyusun laporan wawancara. Nah, jadi sakali deui nya kagiatan wawancara teh bisa lumangsung nya lamun urang geus ngajieun rancangan jeung geus disusun naon wae anu arek diwawancara. Nah, tahapan eta teh ngalewatan 3 tahap. Kahiji nyaeta tahap tatahar, kadua tahap ngalaksanakeun wawancara, jeung anu katilu nyaeta nyusun laporan wawancara. Nah, Bapak bakal bahas hiji-hijinya. Anu kahiji nyaeta proses tatahar. Nah, nya tatahar teh naon sih? Tatahar teh nyaeta di dia persiapan. Nah, dina tahap persiapan berarti saacan ngalaksanakeun wawancaranya karena di dia prosesna proses tatahar. Nah, saacan urang ngalaksanakeun wawancara, di dia aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun ya. Di dia aya 3 hal anu kudu diperhatikeun saacan urang arek ngalaksanakeun wawancara. Naon wae anu 3 teh? Kahiji nyaeta nangtukeun tema. Kadua nyaeta nangtukeun narasumber, jeung nu katilu nyaeta nyusun daftar pananya atau nyusun daftar pertanyaan. Nah, sakali deui dina tatahar nya dibagi jadi 3 bagian. Kahiji nyaeta nangtukeun tema, kadua nangtukeun narasumber, jeung nu katilu nyaeta nyusun daftar pertanyaan. Oke, Bapak bakal ngebahas hiji-hiji. Ya, masih dina poin tatahar ya. Anu kahiji nyaeta nangtukeun tema. Nah, nangtukeun tema ieu teh mangrupakeun hal anu pokok. Nah, maksudna pokok teh nyaeta hal anu utama anu kudu mimiti di pikiran. Margi naon? Marti tema atawa pokok pasoalan anu rek jadi bahan wawancara nyaeta tema anu bisa dipilih teh rea pisan. Nah, jadi urang bisa milih tema naon wae nya henteu terbatas dina wawancara. Bisa misalnya ngeunaan ekonomi, sosial, politik, jeung sajabana lah nya. Nu penting mah saacan urang misalna naon ngalaksanakeun wawancara nya urang kudu mikirkeun tema heula. Jeung lamun bisa mah tema dina wawancara kudu anu keur rame diperbincangkeun nya atawa keur hot-hotna lah dibahas. Contoh misalnya lamun teh mah misalnya teh mah bulan Ramadan. Nah, berarti tema anu kudu ku urang dicokoteun nyaeta hal-hal anu aya kaitana jeung Ramadan. Atau misalnya ayeuna di Indonesia keur loba bencana. Nah, berarti tema anu ku urang kudu diangkat teh nyaeta ngeunaan bencana anu keur memang rame di Indonesia. Nah, eta mangrupakeun tema. Jadi kesimpulanna mah kieu. Nangtukeun tema teh kudu luyu jeung kabutuhan hidup.
serta informasi naon anu rek diteangan ku hidep iwal ti eta hidep oge kudu paham heula naon-naon anu arek dibahas dina topik nu rek jadi bahan wawancara. Tadina nentukeun tema. Anu kadua nyaeta nentukeun narasumber nya. Nah, dina nentukeun narasumber nya di dieu nyaeta tentuna kudu anu merenah nya. Saha-sahana anu dijadikeun narasumber. Misalna lamun tea mah tadinya ngenaan bencana alam anu kerame di aya di Indonesia misalnya tentu wae narasumberna teh kudu anu memang ngalaman nya misalnya teh korban atawa ahli nya anu di bidang ngenaan bencana alam. Nah jadi ulah sembarangan nya dina nentukeun narasumber. Urang kudu bisa milih narasumber luyu atawa sesuai jeung tema atawa topik anu arek urang didambelkeun. Nah eta nyaeta narasumber nya. Anu katilu nyaeta nyusun daftar pananya atau nyusun daftar pertanyaan. Nah di dieu upami tema jeung narasumber geus ditangtukeun hidep tuluy bisa nyusun daftar pananya. Hasil atawa henteuna wawancara teh gumantung kana kaparigelan anu ngawancaranana. Nah jadi nyusun daftar pertanyaan ieu penting pisan. Margi naon ketika wawancara lamun urang henteu ngadamel daftar pertanyaan, urang bakal ngeblank. Ya ngeblank dalam artian urang teh kudu nanya naon ieu, narasumber tema geus aya, narasumber geus aya, tapi pas prak-prakanana nya urang teu apal nya arek nanya naon tah ka si narasumber teh. Nah eta fatal oge. Nah jadi hal anu kudu diperhatikeun saacan urang ngawancara teh nyaeta anu terakhir teh nentukeun atawa nyusun daftar pananya. Nah eta panginten bagian dina tatahar nya sakali deui dina tatahar nya bagian dina tatahar hal-hal nu kudu dipersiapkeun teh nyaeta aya 3. Kahiji nyaeta nentukeun tema, kadua nentukeun narasumber, sareng anu katilu nyaeta nyusun daftar pananya atau nyusun daftar pertanyaan. Nah tadi atosnya bagian dina tatahar. Ayeuna bagian anu kadua nyaeta ngalaksanakeun wawancara. Santos bagian tatahar ku urang geus terpenuhi, berarti hal berikutna anu kudu urang lakukeun nyaeta proses ngawawancara atawa ngalaksanakeun wawancara. Nah dina ngalaksanakeun wawancara di dieu aya sababaraha hal oge anu kudu diperhatikeun. Naon wae cenapa anu kudu diperhatikeun teh? Nah kahiji nya lamun urang pas ngalakukeun wawancaranya, kahiji nyaeta jelaskeun heula identitas diri. Nah nya urang walaupun geus kenal saencana nya urang kudu ngajelaskeun heula nya identitas diri urang nya saha urang, tujuanna naon nya. Pokona mah sajelas mungkin ngajelaskeun identitas urang nya. Anu kadua nyaeta mawa buku catatan. Nah ya penting pisan margi naon atawa alat rekam ya margi ketika urang ngawancara kadang lamun misalnya aya nu teu katulisnya lamun aya alat rekamah ieu tiasa ngabantu nya dina proses mungkin dina nyusun laporan. Anu katilu nyaeta mimitian wawancara ku pananya anu basajan atawa enteng jeung sifat umum. Jadi mimiti nanya teh ulah langsung nanya anu berat-berat nya anu misal teh kompleks masalahna tapi nanyakeun hal-hal anu memang gampang dijawabna eta anu katilu. Anu kaopat nyaeta regepkeun pamanggih jeung informasi kalawan daria. Maksudna nyaeta ketika narasumber ngajelaskeun urang kudu bener-bener nyatet hal-hal anu penting nya sesuai jeung kebutuhan urang milalian berita. Anu kalima nyaeta singkahan pananya anu bulat belit. Maksudna nyaeta lamun aya jawaban anu memang teu dipikaharti ku urang nyaeta teu kudu ditulis nya dipisahkeun we atawa di naon nya teu kudu diasupkeun nya dina bahan wawancarana atawa dina laporan wawancarana. Anu salajengna nyaeta ajenan pituduh jeung saran ti narasumber. Maksudna teh kieu misalnya urang oge kudu nanya nya kira-kira saran ti narasumber teh kumaha. Jadi entong nanya kumaha anu kaalaman ku narasumber oge, tapi saran-sarana oge kudu ditanyakeun nya. Anu katerakhir nyaeta tembongkeun kesan anu hade sanggeus ngawancara narasumber. Artina naon? Ketika urang beres ngawancara, urang minimal kudu ngahaturkeun nuhun entos entos bersedia gitu nya diwawancara ku urang. Nah, kitu panginten.
Nah sakitu heula panginten nya kanggo pertemuan ayeuna nya. Insya Allah minggu payun urang ngabahas ngeunaan nyusun laporan wawancara ya. Sakali deui mangga kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak nya sareng catat naon wae materi anu jelaskeun ku Bapak dina pertemuan ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bila aya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.